sia deui. Sugan di alam dunya teh. Oh di manusia. Selain ti sia. Ek naon ti sia. Aduh. Aing Kehed teh. Aing ka imah dewek eueuh. Piling aing ge pasti di dia sia molor. Yo, dengekeun. Aing boga kabar alus. Sok diogra. aya naon sih? Aduh, aing mah. Kabar naon dia tuh? Nangis aya lotre deui tak di warung Bikarsi. Lain kehed. Otak teh lotre jeung lotre we sia mah. Satar. Kabeneran ke malam minggu ya. Di kampung Leuweung Gede aya nu hajat. Manehna rek anggap layar tancep. Ah, nu bener. Emang sanu hajat? Maneh hebat kitu eta nganggap layar tancep sagala. Eta si Ratih nih. Budak namang Agus. Erek kawin ke Senen. Tah. Erek mah lalajo layar tancep. Duh, aing hayang mah hayang. Ngan teu boga jeung meuli udud-udud acan ya teh. Sia mah. Mantak ulah sok molor wae cek aing ge. Mantak hese kena rezeki. Pokona dewek lamun teu lalajo rugi tah. Pan sia can buka kabogoh. Yo, ayeuna kesempatan. Meungpeung aya layar cancep. Pasti awewe ngampar tah. Ngampar. Emang asina anjidut ngampar. Sia mah. Ieu teh kesempatan. Jang anu jaromlo. Sugan we atuh menang jodoh. Aing situ masalah. Diunggal tikungan ge kabogoh mah aing aya. Hayang mah hayang kehed. Boro-boro jeung ngajajanan awewe. Pan aing sakalian meuli udud gen teu gablek kehed. Sia mah. Cik atuh aing minta udud. Goblok sia mah. Ngobos minta udud. Nyaho aing can meuli udud. Waduh sia mah. Cik waing cuang toong. Waduh sia mah. Pantah mawa. Cik minta sapadang koret-koret teuing sia teh. Kehed teh. Nyaho wae aing boga udud. Kelak tuh. Ya tuh. Udud oge ya aing. Tadi aing panggil jeung si Basma. Dewek kita ka imahna. Lah nu bener. Nah aya naon?